Subhanallah, ternyata ieu alasan kunaon Kanjeng Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Di dianya didawuhkeun kieu qilalahu bi ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Kunaon sababna geuning anjeun teh bisa jadi ayeuna Khalilullah kakasihna Allah. Dina Tanbihul Gofilin ieu teh halaman 136. Qala Nabi Ibrahim ngadawukeun bisalah sati asya'a nguan ukur kutilu perkara ieu abdi disebut Khalilullah teh. Awaluha ma khuyirtu baina amroini illah tartu alladzi lillah ala ghairihi. Abdi mah lebih milih ayeuna dina urusan parentah Allah tibatan ayeuna kudu ngaheulakeun parentah salianti Allah. Jadi bener ij'al hayataka kullaha Allah teh. Jadi jadikeun sagarupa teh Allah, Allah, Allah. Kitu we sidkul mahabbah teh ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Jadi ngaheulakeun Allah we nu jadi prioritas utama teh. Saur Nabi Ibrahim. Wasani mah tamamtu fi ma takaffalallahu li fi amri rizki. Kuring mah tara bingung urusan rezeki nu geus ditanggung ku Allah. Keun we da Allah ieu nu ngatur geus pasti di rezekian. Nyieun ayeuna beuteung geus tangtu jeung eusina. Nyieun dompet pagede-gede dompet geus puguh jeung eusina. Keun we Allah ieu nu ngatur. Tah eta tara bingung urusan rezeki. Wasalisu nu katiluna ma godaitu wala ta'asyaitu illa ma'adoib. Kuring mah dahar isuk-isuk rek dahar sore teu pati-pati dahar kuring mah anging sok dibarengan jeung tamu. Dina harti bageurana luar biasa. Biasakeun urang sodakoh isuk-isuk jeung sore-sore. Wabil khusus kudu bungah dina nalika kadatangan batur ka imah urang. Sabab eta teh jadi sumber utama urang jadi kekasihna Allah. Kitu takut tilu eta mudah-mudahan urang sing bisa ngamalkeun naon rupi nu diamalkeun ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngopi be, ngopi jeung tatangga teh euy. Yuk ngopi.